Dinten Jumat mah jadwalna praktek sholat. Hai teman-teman, deui karena kegiatan iro sehari-hari seperti biasa. Iya teh iro bade ngajar heulanya. Kos-kos nama iya cuacana jiga arek hujan ya teman-teman, tapi mudah-mudahan we nya teman-teman, soalna abdi bade iya teh ke kampung halaman saantos ngajar teh kitu. Seperti biasa lamun ngajar teh aya we anu carita-carita lucu we pokona mah ieu teh nuju carita cenah tadi di sakola teh menang bongsang cenah teman-teman. Nyaho teh teman-teman bongsang teh jiga biasa kitu anu jerona aya hayaman aya buahan pokona mah kos kitu deui namina oge nuju muludannya di dieu teh teman-teman. Bari ngantos anu lainna dongkap jadi ieu teh ngaos heula nya teman-teman, saantos nu lainna dongkap mah sadayana dararongkap sadayana ka pangaosan langsung ieu teh praktek salat. Tapi na biasa ieu aya iklan heula, iklanna naon coba? Iklanna Dede Jidan seperti biasa we. Dede Jidan mah ieu nya tingali geratu geuning pasti we aya dramana. Lanjut di dia mulai praktek salatna, jadi ieu teh nu murang kalih nanya teman-teman nu aradageung nama ngaosna rada sorean, jadi na ieu mah nu murang kalih doang. Seperti biasa we ieu teh dirapi-rapikeun heula barisanana tapi na tenang, iroh teh ieu henteu nyalira seperti biasa. Iroh mah sareng teh gina tapi na seperti biasa we teh gina mah ku hese asup kana kamera teh. Aya anu nyandak mainan tapi na ku abdi dicandak heula mainanana, soalna lamun praktek salat sambil mawa mainan ieu teh moal pi bener. Jadi ku abdi dicandak heula mainanana. Tadi dia nuju praktek salat subuh heula nya teman-teman tuh tingali ieu dirapi-rapikeun heula pananganana tina sampeanana. Lanjut ieu tos ruku teman-teman. Jadi di dia nu ngaos teh anu paling alitna yuswana 3 tahun nya teman-teman. Habayang teu ieu sakumaha seruna coba teman-teman tuh tingali teh gina ge balik ka ditu balik ka dieu. Tapi na alhamdulillahnya teman-teman tos tara riasaeun ieu doa salatna teh tina mulai iftitahna tina mulai atahiyatna pokona mah subhanallah pisan deui. Pokona mah sukses terusnya pikeun murang kali sadayana anu ngararaos. Pokona mah ibu sayang banget ka murang kali sadayana. Tah di dieu teh bade uwi heula baca doa heula. Masya Allah pisan pannya teman-teman tos sararapal sadayana doa-doa bade uih teh ya Allah pokona mah terus sukses terus lancar terus sagalanana pikeun murang kali anu ngararaos di dieu nya karena ngaosna tos rengse praktek salatna oge tos rengse tos nya sakieu heula iro oge bade uih heula. Pokona teman-teman ulah bosan-bosan yang ngelian konten-konten irohnya. Dadah.